Seiring loba anu sukses tina Indonesian Idol, urang selaku orang Sunda aslinya ti Cianjur erek ngiluan audisi Indonesian Idol di Bandung. Doakeun urang mudah-mudahan urang bisa lolos ka RCTI jeung Pangi jeung Arman Maulana. Di Sunda Kang Arman baheula lahir di Sunda, ngangku bapak pas geus kawin dibawa ke Prancis. Jadi ngomong bisa bahasa Inggris. Nya sih ningali di rumah. Urang make mamawa beungeut Kang Arman. Terus mama Itu. Siap nyanyi. Siap. Nyanyi Sunda atau Prancis. Terus biasa Kang Arman. Bahasa Sunda mah urang teu lancar. Mana orang Sunda nyawa itu bisa bahasa Indonesia. Nilai Sunda nalut. Mapai jalan satapak ngajujuk ka hiji lembur. Teu karasa capena sabab aya anu diteang. Hujan angin dordar gelap taya pisan keur ngiuhan sanajan awak rancucud. Teu paduli kajeun teuing nu penting mah mawar bodas nu moal lila ka Allah. Sugan tea moal gagal kembang geus aya nu boga. Mikiran pipanyakiteun, mikiran pipanyakiteun. Urang teh mikir nya jang idol mancar